masyarakat Culu kutuk-kutuk aing geus balik di negara si Genji di Kakek Sugiono di negara Jepang. Aing ka dieu ditalapung ku si Genji jadi balik deui ka dieu. Bari urang teh mau oleh-oleh ka dieu ieu. Oleh lamun teu mau oleh-oleh mah moal nikmat tah. Ieu oleh-olehna kela. Kemana jalanna aing geus ditalapung ku si Genji di Smackdown di Jepang gitu balik deui ka dieu jadi linglung deui jalan teh ka mana poho deui. Gara-gara loba ditonyokan wah jelema linglung ieu mah euy. Mangsa ieu mangsa bener ieu mangsa hayam ku entong. Lah tadi ningali ngadenge teh siga mawa oleh-oleh dading mang oleh. Aing teh cenah saan dading mang oleh ieu. Urang copet teh di mana ada kecopetan pasti ada polisi. Aing ketewa. Cincong kerdok soang ieu poho deui urang jalanna jalan ka mana ieu geus lila teuing di Jepang tonyokan ku si Genji. Ieu bahasa Jepang urang siga tai ucing ieu teh lamun aya Superman we urang rek minta tolong. Euy Superman datang. Cangkir aing tukuan eta aing teh jadi cangkir. Aing mah euy aing menang besar pura-pura oleh-oleh di Jepang aya dading mang oleh kan Jepang teh wareg we aing juga naik tu piksi mah baju ieu mah euy baju teh mananya baju teh pasti nu bogana kerolong seran ieu euy Alah ieu tegah teh teuing jangjeut aing dibawa di coba teh pinangna kulit padak jangjeut urang teh di kulit padak anu hiji deuna di urut pamajikan batur main padog segala di padog ieu teh lumayan keur penting-penting wae mah daripada jauh unggul nyeuseuk we sakali mah ieu main padog segala geningan ieu euy oleh-oleh di Jepang teh jeung nyumput sagala ieu teh ngajakan cik sumput teh ciri di cir dua cir be nah ieu mah bet cangcut drawing asli bule euy euy asli bule bener ieu mah cik pake mang jadi Superman alah bener mantes anjir bener orang Jepang halus euy cangcutna mah kok aing teh marek maok deui bae dosa ge Superman datang Superman asli cangcut Korea Jepang kan ayo curi cangcut badakshan beraksi saya salah Superman kira Superman sabi nu cerik urang teh dibawa cangcutna ku batur teuing saha pangbantuan keneangan atuh Superman sia eta cangcut aing kalem kok aing bisa jelasin aku bisa jelasin nih kamu bos santuy aja nah sia tahu cangcut aing atuh iya kok aing dibalikeun aing mah copet ge berkualitas milih-milih barang teh siga batur untung mana dicopet ku aing copet ku aing mah milih barang ya di mau bisa dijual cangcut menang di mana maneh cangcut menang di pamere Bambang Sudiono piomongin atuh sia teh bae we aya oge pamere lain mawa we maneh mah jeung aing bos santuy we tung maneh mah dicopet ku urang jadi aing mah berkualitas dibikeun deui milih barang urang mah nyopet nage milih barang anu bisa dijual deui gandeng lah maling lah sia loba bacot ku aing teh geus dibikeun sia cangcut nu bule teh da maling mah maling we geus maneh loba bacot ka dieu sia hiji dua tilu empat ampun Aji, kajen doang.